Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana wilujeng patepang deui sareng Kang Dahgol. Kumaha dararamang mugia urang sadayana aya dina kasehatan tur dilancarkeun dina milari rizki milik rizkina tur dibarokahkeun amin. Mangga ulah nyang kolom teuing kana waktos kitu nya. Cara ketan. Dongeng tilu Jawara bagian ka 40. Kaayaan penting waktu harita pernahna di dayeuh parahyangan kadenge si Punggawa nyarita deui. Aduh ari kitu kumaha ieu dulur, ieu babaturan ieu jalma teh geuningan teh boga duit kumaha ieu? Gampang atuh, cenah mere barang we anu kira-kira bisa berharga jeung bisa kira-kira berharga jeung bisa dijual ku urang Kang. Oh ge bener. Naon we barang anu dibawa ku anjeun teh? Tadi kadenge nama aya cengkeh atawa apalah kitu. Geus we eta bikeun lah kira-kira 4 taleneun. Lamun ilaing di dieu hayang aya nu ngajaga ku 2 Punggawa. Tapi lamun hayang ku centeng mah nya 1 talen ge cukup lah. Jeung deui ngan meureun sok neangan tah ari jalmana mah bisi butuh kitu tah. Ku kaula dipangneangankeun. Ngan meureun dina ngajaga keamananna moal acara saperti ku Punggawa ieu Jang. Satuluyna si Jalu nyarita. Ari kuring mah upami kitu mah kitu. Ku artos abdi teh gaduh ku barang lebar nya abdi mah wios we bade ngajaga ku nyalira wae. Kitu cenah jawabna si Jalu teh. Uluh. Jadi aja nolak karena tawaran. Ti kaula kudu rek ngamankeun kana kaayaan anjeun. Gua aya ari kitu mah. Ngan meureun nya lamun aya nanaon tong nyalahkeun kami ye. Kitu cenah jawabna Punggawa teh. Sanggeus kitu mah katingali ieu 2 Punggawa teh. Pating laleos we ninggalkeun ka si Jalu jeung si Mamang ti eta warung si Mamang teh. Satuluyna kadenge si Mamang tukang warung nyarita. Waduh, Ujang. Bening geni wanian kitu eta teh sanajan henteu dilawan ku pencak silat atawa ku gelut. Geuningan eta Punggawa bisa baralik deui ngan kuruku omongan. Tapi Ujang sing hati-hati, Mamang mah teu bisa tanggung jawab meureunan. Duh, jaba deui lain keamanan Ujang hungkul barang-barang di dieu. Dalah warung Amang oge aya kana ningali kana kituna mah pur aya nu ngarampok, pur aya nu ngarusak Ujang. Kitu cenah ceuk si Amang tukang warung teh. Ngadenge kekecapan si Mamang saperti kutiu si Boled anu ngawaler. Mang, teu kada kitu teh. Kitu tah maksud teh teu kada salempang Mang kitu tah maksudna kitu tah. Ieu si Amang Jalu teh aduh Mamang. Ieu teh guru kaula upami disebatkeun mah si Akang ye deuh. Guru kaula di ditu sanajan padepokanana nya Kang nya henteu sanes anu padepokan anu gede kitu nu ageung lah kitu tah. Tapina da lamun Amang ningali kana kamampuan nama katiasana kitu ieu si Akang Jalu pokona mah bieu 2 Punggawa wae mah bangun mah teu katingali lah. Wah can teu tiasa katingali maksudnya aduh moal kumaha nya bakal tinggalikeun lah kitu tah Kang. Sakitu mah lah. Moal pira Kang nya Kang Jalu nya. Kitu cenah ceuk si Boled teh. Saterasna si Jalu cumarita. Teu kitu ketah Mamang.
jeung ulah boga pikiran gitu we deui anjeun ge bolen. Da urang teh ulah sungaban, ulah toma jeung ulah nganggap remeh atawa nganggap hanap ka batur teh. Sabab urang sarerea teh nyaho kamampuhanana eta dua punggawa teh dua teuing luhur dina palebah ilmu kanuraganana. Sanajan cenah kuring boga bekal tapi lain rek nanasa batur ngan ukur sakadar ngajagaan awak sorangan komo aya nama meureun arek digunakeun. Ngan sajoraning ti kitu meureun urang teh kudu usaha da eceuk Ki Guru karsa oge kapan anjeun ge nyaho bolen ari tawakal teh lain pasrah hungkul tapi oge urang kudu eujeng usahana. Lamun teh mah dia aya duitna cenah tadi hayang opat talen nya bangunna mah ku kuring ge dicumponan tapi da kulantaran teu gaduh da geuningan ku barang da lebar lamun arek dibikeun mah ayeuna lamun arek dibeukeun barang anu kira-kira gede hargana seperti opat taleneun seperti pamentana tadi tupan meureun urang teh moal bisa mawa balik boga bati kala kanomok ari kitu mah bener teh boleh nya ayeuna mah meureunan urang usaha we sabisa-bisa supaya diri urang jeung barang urang teh mah aman kitu cenah jawabna si Jalu teh. Peuting nyalerek henteu karasa. Kakocapkeun nyaho-nyaho geus tengah peuting we. Sakumaha sanggeus direncanakeun samemehna geus dirarancang samemehna. Jalma nu tiluan nyaeta si Boled, si Jalu Katut, si Mamang tukang dagang teh anu katelahna Mang Basran. Arek cenah kemit sakali sewang tilu parapat peuting sewang. Anu kahiji mah cenah Mang Basran teh arek ngilu kemit jeung si Mamang tukang warung tika kira-kira tengah peuting mah satuluyna si Jalu jeung si Boled engke bakal nuluykeun. Dina mangsana tengah peuting kabeneran waktuna si Jalu bagian ngarona atawa jaga. Lamun dikira-kira mah kana pukul 1 atawa pukul 2 peuting harita teh si Jalu anu nya oge seukeut pangrasa jeung pangdengena ngarasa curiga cenah kana kaayaan peuting waktu harita. Satuluyna si Jalu ngaguyah-guyah si Boled nya oge samemehna si Boled rada kebluk lamun dina sare hese pisan dihudangkeunana. Tatapina sanggeus mineng dilatih ku si Jalu mah maeh naik akhirna mah rada babari kana dihudangkeun cara seperti waktu harita. Samang-samangsa ku si Jalu di toel bari digorowan manehna satuluyna hudang tuluy langsung diuk merong bari nyarita semu rada ngaharewas. Kang aya naon Kang aya nu nyurigakeun sanes kitu cenah ceuk si Boled teh. Si Jalu ngajawab, bener Boled, lamun ku anjeun dirasa-rasa cok coba ku pangrasa anjeun naon anu keur kejadian waktu ayeuna kitu cenah si Jalu kalakah malik tumanya ka si Boled. Si Boled anu biasa nama sok loba tatanya sabab lamun aya kaheran manehna masuk langsung loba nanya. Harita si Boled satuluyna cicing bari ngadengekeun jeung ngararasakeun kana kaayaan hawa jeung kaayaan sepi jempringna peuting waktu harita. Kieu Kang saperti anu pernah dicaritakeun ku akang kitu tanya Kang. Kek bener Kang asa-asa aya anu rada beda ieu. Da biasa nama lamun suara jangkriknya di deket imah tetah. Jangkrik nu deket imah mah saperti nama kosok rada reang tah jeung gaang tapi ayeuna mah menika asa ti iseun nya Kangnya kitu cenah ceuk si Boled bari rada ngaharewas teh. Toloy eta oge aya kadenge jiga sora anjing nya Kang kitu tah Kangnya. Tapi sora anjing teh jiga rada jauh pisan. Anu rada deket mah asa teu karungu tapi nu deket pisan mah duka aya anjing duka henteu tah. Lamun ningali kana saperti kieu mah kitu nya Kang tah nya. Jika nama keur aya nanu nalingakeun ka urang teh di dieu teh nya Kang nya bangunna mah. Alus Boled. Anjeun boga pikiran jeung pangrasa samodel kitu. Cocok pisan jeung
pamanggih kaula yang disabur dari ieu tempat jika aya anu keur naluntik atawa keur nalingakeun. Terus upami kitu kedah kumaha urang teh Kang? Kitu cenah ceuk si Bolet. Yeuh dengekeun Bolet. Kaula boga rancang. Lamun dina kaayaan saperti kieu, kaula hayang langsung nepi ka pupuhuna anu jieun ulon-ulon, anu ngajieun ulon-ulon pangacau di ieu kota. Dina pamikir kaula aya sababaraha hal anu rada nyurigakeun. Kahiji, naha aya punggawa anu kalakah maksa mirusa bari menta segala rupa jika arek anu ngajajah atawa ngarampug karahayat atawa kapadagang model urang. Jadi ku kaula bisa kapikirkeun ieu punggawa-punggawa teh punggawa nu jararahat nu aya di ieu dayeuh teh. Kaduana geus puguh pamimpinna kalakah hayang dimemenan atau hayang ngilu dijaga. Ieu aya dua hal. Nah pamimpinna lemah anu hayang dijaga jeung teu bisa nyieun alpukah atawa cara jang ngamankeun naon istilah nama dayeuhna atawa daerahna kadipatenna nagarana. Atawa bisa wae ieu menak teh kaasup menak anu jahat oge anu manehna sorangan nyieun ulon-ulon pangacau di daerahna sorangan jang nyieun kauntungan supaya rahayat riweuh ngarasa salempang jeung anu akhirna manehna bakal nyieun pitapak nu sejen anu jang nguntungkeun kana pribadi manehna sorangan. Kitu nya Kang. Aduh jero pisan ya Akang dina mikirna. Dengekeun deui yeuh. Anu katiluna aya kakuatan sejen di luar ieu pamimpin anu rek ngaganggu kana kaayaan keamanan di ieu dayeuh. Ieu oge aya dua kemungkinanana. Kahiji jalma anu bener nyieun kaonaran kalawan henteu aya ikut campurna lah. Henteu make kong kalingkong atawa babadamian jeung jalma anu tanggung jawab kana keamanan di dieu. Hartina mah bener-bener ngarampong we rek ngaganggu. Atawa jalma anu geus badami jeung pupuhu di ieu dayeuh nya anu intina mah mantuan ka pamimpin nu jahat ieu teh supaya nyieun kakacauan di ieu wewengkon. Nyata dibalik deui jang kauntungan ieu pamimpinna. Kitu nya Kang. Kuring mata kapikir ka dinya Kang. Tah kulantaran kitu ge lamun bener-bener aya anu ngontrol ka ieu tempat urang nyieun pitapak anu leuwih licik. Jadi jalma anu licik kudu dilicikan kitu Kang nya. Jalma anu jahat kudu dijahatan ngan meureun carana urang lain nyieun kajahatan tapi arek ngabasmi kajahatan jeung ngabela bebeneran kitu nya Kang. Ieu dengekeun. Kumaha atuh Kang parancangna? Nya teh dengekeun ieu. Ceuk kuring oge lamun engke aya anu nyerang ka urang atawa anu ngontrol ka ieu tempat. Urang ngayakeun perlawanan nu sakumaha mistina. Urang make jurus kahiji we. Sailaharna jurus cangkang jang ngalawanan jalma-jalma ku jalan gerakan-gerakan anu kasar saperti pencaksilat sakumaha umumna. Tong waka ngaluarkeun kekuatan nu saestuna anu dipalar supaya ieu jalma-jalma anu jahat jeung nurjana teh teu curigakeun yen urang keur nyieun pitapak. Jadi urang kudu nyieun perlawanan anu sabajarna nya Kang. Halus ari maneh ngarti mah. Ngarti Kang, ngartos Kang. Satoloyna Kang kumaha? Lamun maranehanana boga karep boga niat arek nanasa urang nya ngan ukur nanasa kitu. Arek nyokot harta banda urang manehna bakal ninggalkeun urang. Tapi lamun manehna tika arek mawa ka urang berarti manehna geus naluntik kana kaayaan urang duaan. Maksud Akang kumaha Kang? Kapan urang teh boga musuh meureun? Musuh nu mana Kang? Musuh anu padepokanana atawa pasantrenna geus diancurkeun ku urang. Ieu naon teh balad-baladna waringin asih kitu Kang? Ki kala hideung teh Kang. Tah bisa wae aya kadinya. Waduh nyalabarnya Kang nya. Terus kudu kumaha tuh Kang urang mun kitu? Lamun kitu urang kudu api-api pasrah. Ngarasa eleh kana pitapak manehna keun cenah dibawa ku urang, tapi urang ge kudu boga pesak jero. Hartina mah samemeh urang bobor ka rahayuan, urang kudu bisa
ngira-ngira nah manehanana arek binasa atau arek ukur nangkep ka urang. Lamun saheula anan manehanana hayang ukur nangkep hungkul, eta jadi keuntungan ka urang. Jadi urang bisa nyaho kana tempat penyumputan atau markas maranehanana. Tapi lamun kaayaan manehanana bener-bener hayang ngabinasa ka urang mah nya meureunnan urang bolaikeun we hayang asup atau ngontrog langsung ka tempat manehanana teh. Artina mah urang kudu buru-buru nyieun cara jangan bebaskeun diri. Kumaha we cara nama eta mah ngan inti nama urang kudu bisa kabur. Tapi lamun dina aya kaayaan kitu, istilah nama anjeun bakal rada bahaya boleh. Sabab anjeun cantang tuh bisa nyangharepan kana kaayaan-kaayaan anu can bisa kapikirkeun. Hartina mah lamun dina kaayaan nu kadua ieu ku kaula anjeun arek dibere cara supaya anjeun bisa kabur. Tidinya mah sok buru-buru kabur, jeung lamun aya kesempatan usahakeun balik deui ka itu ka kampung Cipamali bejaan Ki Karsa, mun bisa mah bejaan oge bapa anjeun. Terus arek akang arek kumaha? Nya kaula mah arek usaha we hayang nyaho bener-bener ka tempat manehanana kumaha jeung ka kumaha kaayaanana jeung di mana tempatna kitu tah. Oh kitu nya Kang. Oh arek abdi mah kumaha Kang we? Heueuh ari kitu mah. Kumaha sapuk? Mangga Kang, abdi ngira ngiringan wae. Tapi sih hati-hatinya boleh sebab cara anu ku urang dilakukan teh ieu ngandung istilah nama balukar jeung tanggung jawab anu gede. Hartina mah loba resiko anu bakal ku urang ditanggung. Maneh siap? Boleh? Wah siap Kang, urang mah siap wae Kang. Hari kitu mah sok ayeuna mah urang sasarean jika sarenu bener wae. Tapi ieu inum ieu pel ti kaula. Pel naon Kang ieu teh? Dina kaayaan kieu mah tong loba tanya anjeun nyaho sorangan pel naon ieu? Oh nya Kang. Sanggeus kitu mah si Jalu jeung si Boled satulusna nginum kana pel eta. Sanggeus kitu si Boled tuluy sasarean deui. Ari si Jalu mah cicing we di tengah ieu mah jiga-jigana mah nalingakeun kana kaayaan di sabenerning eta tempat sanajan manehna teu bisa nempo kana kaayaan di luar, tapi manehna ngagunakeun pangrasa jeung pangdengena ngira-ngira naon wae anu keur kaayaan kajadian di luar. Kocapkeun kaayaan di luar warungna si Mamang tukang warung teh. Kakocapkeun di hiji rungkun anu rada buni tepati jauh ti warung anu dicicingan ku si Jalu jeung balad-baladna jeung batur-baturna. Aya 3 guruntul aya 3 kalangkang jalma anu ngadarapong we narago nalingakeun meuni bangun hayang tegas pisan kana kaayaan di eta warung. Kadenge jalma aya anu nyarita horeng si bana horeng eta teh geuningan si Kala Geni teh murid kahijina Ki Kala Hideung. Kalong keling bener ieu tempat anu cenah teh aya seperti si Jalu jeung si budak bocah nu teu salah ngaranna si Boled teh. Satuluyna si Kalong nyarita, bener pisan ieu teh warung anu di cicingan ku si Jalu cenah teh. Bangun nama da ciri-ciri nama jika si Jalu sabab sanajan kajauhan samemena kuring oge sempat ningali kitu tah. Jang ari ningali dina ciri-ciri nama leres pisan Kang eta teh bangun nama si Jalu teh kitu cenah cek si Keling teh nemalan bari rada ngaharebos. Lamun kitu ieu tempat kudu ditingker. Geus ditingker kata menurutnya. Tapi na urang kudu hasil. Tah ayeuna anjeun Keling jeung anjeun Kang Kalong sok ka jero asupan ieu haseup warjit supaya sarare tah karacunan di eta tempat teh. Sanggeus kitu mah aranjeun oge bisa nyaho kana naon anu kudu dilampahkeun. Mangga kitu cenah cek si Keling. Mangga si Kalong oge namalan. Ke ari kijanan geus dibere nyaho tangarana. Beres jang eta mah geus dibadamikeun tadi. Ari kitu mah sok kaula cicing dieu di dieu satuluyna mah lamun anjeun Keling jeung anjeun Kang Kalong geus beres kana eta anu bieu lampah rek dilakukeun sok nyalebar deui kadua madhab anu samamehna ku kuring geus ditangtukeun. Mangga
Dina gerakan anu rintih tapi nak cepet nyelesep. Dua orang jalma dina madahap atawa arah anu beda ngadeketan ka imahna si mamang tukang warung teh. Anu hiji si Kalong, nu hiji deui si Danu tekeling. Si Kalong anu di arah teh hareupeun imahna si mamang tukang warung. Satuluina manehna asup ka kolong jeung langsung we ngaduru kana hiji sang rupaning perkara anu bisa diduruk jeung mulek haseupna. Anu di arah-arah jalma anu aya di jero imah teh supaya kawerjet atawa karacunan teuing kumaha tamahna ngan bangun mas teuing supaya lieur teuing supaya tunuhun. Nya kitu deui si Keling anu di arah-arah teh tukang ngeunana imah atawa pipir imahna si tukang warung sarua manehna ge ka belah kolong. Jiga nama manehna nu di arah teh tempat anu kira-kira kamar atawa enggon anu aya di imah eta. Sanggeus beres kana lalampahanana satuluina dua urang jalma ieu teh ngajegal ngarajar gawe di hareupeun imahna si mamang tukang warung. Sanggeus marane dua ieu jalma teh siri mere tanda kalawan sili kicipan jeung sili unggelekan. Ieu dua urang jalma teh langsung we nerekel asup lain nerekel mulanya langsung pating celeng-celeng we ngarajeleng muru kana tepasna imahna si mamang tukang warung atuh tangtu wae sorana menes ka pating kedebluga. Lamun teh mah aya jalma anu masih keneh udang mah bakal karasa bakal ngadenge jeung ruas sabab tika ingeung atuh eta imah teh. Tapi di luar sangkaan eueuh kecet-kecet acan jiga eueuh jalmaan di eta tempat. Hyuk. Ieu dua jalma teh geus pating jarga di hareupeun pantona imahna si mamang tukang warung. Satuluina jumlah ceger cenah panto imahna si mamang tukang warung ditajong we ku si Kalong geblaga tuh langsung muka katingali di dinya si mamang tukang warung keur ngagoler we di tema ku Mang Barnas teh Basran Mang Basran malahan mah si Jalu jeung si Bolet oge katingali tinggal loler we sare. Beda jeung si Jalu anu sarena teh lada tunggu nunutan jiga euker diuk. Kadenge si Keling anu make taregos nya kitu deui jeung si Kalong oge. Si Keling kadenge nyarita kan ieu anu hiji mah jiga henteu make ieu henteu ngagoler bangun nama manehna kasarean samemena euker jaga tapi beunang ku bisa ya urang. Hayu urang tebak we ieu dua jalma mah inu saja nama kene urang antap. Ari hartana teh kumaha Kang? Kemetong dipikirkeun eta mah bagian engke si leunya jeung si Cekai nu ka hari itu mah hayu urang tebak we dua jalma ieu sabab urang perlu kumanehanana. Perlu malas pati jeung malas kawirang kitu pan lain. Titana si Aki oge geus lah letong loba carita. Mangga tukang heup satuluina kalawan teh loba omong deui. Ieu si Keling jeung si Kalong teh tuluy rengkos tinggal ringkus nalian kasih boleh katut si Jalu ditalian langsung dipanggul we dibawa keluar di eta warung. Satuluina geus katingali si Jalu jeung si Bolet anu katingali dipanggul we ku si Kalong jeung si Keling dibawa keluar eta warung. Dua urang jalma arasup ka eta tempat. Satuluina mah manehna nyen papaling we jeung rarampog nyokot perkara benda-benda berharga di eta warung. Urang kocapkeun kaayaan si Keling jeung si Kalong anu bisa hasil newak jeung mangul mawa kasih Jalu katut si Bolet. Satuluina ieu si Kalong jeung si Keling teh ting barang beungwe leluncatan lelumpatan nyingkahan ti eta tempat. Si Jalu jeung si Bolet anu kaayaan dina satengah sadar sabab manehna beunang ku wisaya tina haseup rejet anu ditibankeun ka maranehanana duaan.
dua jalma ieu teh teu bisa nempok jeung teu bisa mungguhkeun kana naon anu kerkayaan. Sanajan saberti sabari kitu sabenerna mah lamun dina aya waktu atau aya kesempatan mah manehna bisa wae. Jangan nyen perlawanan mah, tapi dina kaayaan diringkus atau ditalian saawak-awak, malahan mah baham jeung panonna oge tika dibengker sagala rupa. Si Jalu jeung si Bulet dengan ukur bisa ngerarasakeun kaayaan kalawan ku pangdenge jeung pangrasana. Pangrasa ku hawa atawa pangdenge bisa ngira-ngira kamana manehna ditempatin atau kamana tempatna anu ukeun dituju atau dibawa maranehanana dua anteh. Sanggeus rada lila lumampah si kalong jeung si keling marahna nepi weh ka tengah leuweung anu teu pati jauh ti eta dayeuh parahyangan teh tempat anu dijadikeun padepokan anyara Ki Kalahideung. Sanggeus nepi ka guha anu dicicingan ku eta Ki Kalahideung teh satuluyna si Jalu jeung si Bulet dirancang we dibelitkeun kana hiji tihang tina batu anu badag. Malahan mah duanana di talian reujeng bareng patukang-tukang anu ditalikeun kana tihang teh. Sanggeus kitu mah si Jalu jeung si Bulet ditinggalkeun we ku si Kalong jeung si Keling. Samemeh duanana kaluar ti eta guha katingali dua urang jalma anu rek ditugaskeun meureun ngajaga asup ka eta tempat. Malahan mah kadenge si Kalong nyarita, awas sing hati-hati, ieu jalma teh jalma-jalma nu bahaya. Ulah tika anjeun ka naonnya kasarean atau tika leupas ieu jeung deui sing hati-hati ieu dua urang jalma teh lalicik. Awas ulah tika leupas. Kitu cenah ceuk Ki Kalong teh. Satuluyna si Keling nyarita, tong hariwang Kang. Kuring oge arek ngilu nungguan, tapi mau di jero arek di luar wae. Malahan mah mun teu salah mah si Geni geus nyadiakeun sababaraha urang jalma deui jang maturan supaya ngajaga dieu tempat. Terus arek kitu mah nya urang ge mawa ka mana-mana kula oge. Arek nungguan heula tika hayang ngadenge tah si Geni kumaha cenah ketakna naon anu kudu dilampahkeun ayeuna. Mangap Kang ari kitu mah. Aya tuh soknya adek sing hati-hati anjeun ulah jauh, pokona mah paling jauh 5 meter atau 3 meter, tapi tong deketing deh sabab bisi nyieun barontak tah dua jalma teh. Mangga Kang gitu cenah ceuk dua jalma anu arek ngajaga deket pisan ka si Jalu jeung si Bulet. Satuluyna si Keling jeung si Kalong dariuk we jeung sababaraha urang jalma deui anu aya di tempat eta di hareupeun guha di eta wewengkon anu disebut leuweung atawa Gunung Halimun. Teu lila ti dinya Ki Kalageni nyampeurkeun, malahan mah dina gerakan anu cepet oge. Sabenerna mah manehanana teu pati jauh nuturkeun kana lalampahanna si Keling jeung si Kalong teh anu tadi mangul ka si Jalu jeung si Bulet. Malahan mah meh we bareng, tapi manehanana mah ngahaja beh tukang bisi aya cenah jalma anu nalingakeun atawa ngilu ngundag. Sanggeus sagarupana aman atawa beres mah si Geni satuluyna ngomong ka si Kalong jeung batur-baturna nu jeung jalma-jalma nu aya di dinya. Ye denge ku raranjeun kitu cenah ceuk si Kalagede teh. Ki Guru nyaritakeun yen ieu dua urang jalma teh lain jalma samania, sanajan anu budak leutik mah bisa tong dianggap dawa. Meureun ngaranna ge budak ngora moal pati bahaya lah, tapi nyaho sorangan ari samodel si Jalu mah aduh tahan muata budak rada geus ada gede teh geus dewasa aya nama meureunnya teu jauh dengan umur ge ti kaula. Rada bahaya jeung dina kaayaan kitu mah saperti sakumaha ku urang pernah karasa manehna sok nyieun pitapak pura-pura lemah jeung pura-pura babare ditangkep anu diarah-arahna hayang nyaho saha cenah pupuhuna pasti saperti kitu. Eta geus karasaan geus kaalaman ku urang keur waktu di pode di Pasir Hideung lah. Aduh di padepokan Waringin Asih.
Ari teh kitu terus kumaha ceuk si Kalong. Kieu anjeun sadaya anu aya di dieu kaasup istilah nama murid-murid petingan anak guru. Arti nama anjeun kaasup jago-jago anu tepati jauh jeung kamampuan jeung kaula jeung dianalkeun pisan ku ki guru. Sanajan kudu disadari, kudu sadar urang oge. Urang-urang teh lamun dibandingkeun jeung kekuatan si jaluk mah aya dina sanapeunana, tapi ari kulobaan mah meureunana. Ku urang bisa kayonan jaba deui ieu si jaluk teh geus beunang kawisaya ku warjit ti ki guru urang anu aranjeun oge ngarti lah moal kudu ragu kana eta warjit anu dibikeun anu dijieun ku ki guru. Terus atuh kumaha rek kitu? Aduh, teuing atuh kakak yo. Waktu nangis kaburu seep yo. Waktosna parantos cekap kanggo episode nu ayeuna. Kumaha jeung mudah-mudahan nya tiasa jadi naon pang beberapa manah janten hiburan ka urang sadayana. Urang patepang dinya dina episode anu salajengna. Wilujeng patepang deui. Permios.